Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadulur-dulur anu aya di lembur bari anu di kota sareng sahawai anu nuju ngubara. Boh di Indonesia, boh di mancanagara. Mugia aya dina ginanjar kawilujengan. Sehat salawasna, mulus rahayu saterusna, ditebihkeun tina balai. Lur, ayeuna urang wawanohan jeung naon anu disebut berita acara pemeriksaan. Atawa sakapeung sok disebut proses verbal. Nah, istilah BAP atau berita acara pemeriksaan teh urang geus sering pisan ngadenge pangpangna lamun patali jeung hiji jalma dipariksa ku polisi, pangpangna dina wilayah hukum pidana. Talur ari istilah BAP teh nyaeta berita acara pemeriksaan sakapeung disebut oge proses verbal. Proses verbal teh nyaeta tina bahasa Walanda anu hartina maju terus pemeriksaan, maju terus secara lisan, verbal teh lisan. Jadi bisa diartikeun proses verbal teh nyaeta maju terus pemeriksaan secara verbal tina bahasa Walanda. Terus diurang jadi lebih di pikawano disebutna berita acara pemeriksaan atau di BAP. Talur istilah berita acara pemeriksaan atau proses verbal teh memang aya ti zaman kolonial keneh. Kulantaran hukum urang memang dijieun ku kaum kolonial, ku Walanda nya. Jadi proses verbal atau berita acara pemeriksaan teh geus aya ti baheula ti zaman kolonial. Tapi baheula mah lur anu disebut proses verbal berita acara pemeriksaan teh henteu malulu aya di wilayah kepolisian atau kejaksaan. Tapi aya oge di wilayah hukum adat, terus aya oge di wilayah pedesaan jeung di pausahan-pausahan. Jadi lamun aya warga adat ngalanggar hukum adat tuluy di BAP, di proses verbal. Saha nu mariksana nya kepala adat. Lamun di hiji desa aya wargana ngalanggar peraturan anu mariksana nya kepala desa. Lamun di hiji kantor aya karyawana ngalanggar disiplin atau ngalanggar peraturan anu mariksana biasana lamun teu pimpinan manajer personalia. Tah geus puguh ari di kepolisian mah jeung di kejaksaan. Jadi lamun aya jalma anu ngalanggar hukum pidana geus pasti bakal diproses verbal ku penyidik di kepolisian atau ku penyidik di kejaksaan. Jadi proses verbal alias BAP teh geus aya ti zaman kolonial. Nah, kulantaran disebut proses verbal harita mah lamun hiji jalma ngalanggar peraturan atau ngalakukeun kajahatan teh dipariksana teh cukup ku lisan. Di proses verbal teh lisan. Kulantaran verbal teh lisan. Jadi dipariksana cukup ku lisan. Tapi kadienakeun leuwih jeung kamakaran zaman di BAP teh atau di proses verbal teh jadi tertulis geus ilahar di mana wae, bahwa di instansi pausahaan, bahwa di instansi pemerintah atau di pausahaan, lamun nge-BAP hiji jalma teh pasti tertulis. Di instansi ge samodel di perpajakan aya anu disebut penyidik anu tugasna memang nge-BAP para pelanggar pajak. Tah lur kulantaran tertulis jadi jadi anu di BAP teh bakal ditanya ku penyidik, ditanya peristiwa atau naon anu dilanggarna, perbuatanana nepi ka rinci. Jadi timimiti naon anu dilanggar, waktuna iraha, tanggal sabaraha, poe naon, jamna eta bakal aya detil. Terus anu mariksana oge bakal tertulis malah minu nanda tangan buah anu di BAP na buah anu mariksana.
Jadi lamun misalnya aya pejabat korupsi pasti bakal bawa ku KPK, tur bakal di BAP. Biasana salila 24 jam di BAP, nepi ka statusna ge ditangtukeun naha jadi tersangka atau lolos. Nah, di BAP ku penyidik. Talur di desa oge ayeuna mah henteu ilahar nga-BAP hiji jalma teh. Lamun misalnya teh aya warga pelanggaran gitu deh di adat henteu ilahar, tapi lamun di pausan-pausan swasta lamun aya karyawan ngalanggar atau indisipliner masih kena biasa di BAP samemeh di tibanan hukuman sanksi, misalnya surat peringatan atau pemecatan. Tak itu Lur wawanohan jeung istilah berita acara pemeriksaan alias proses verbal. Jadi simkuring apal karena istilah proses verbal atau berita acara pemeriksaan teh nyata tina buku anu ditulis ku R. Susilo. R. Susilo teh nyata pakar hukum pidana anu kungsi ngajar ngadosenan di Akabri kepolisian. Buku-bukuna kaitung bisa disebutkan buku wajib. Salah sejina anu fenomenal teh nyata kitab undang-undang hukum pidana plus penjelasanana pasal ti pasal ke pasal. Jeung buku ieu teh nyata teknik berita acara, ilmu bukti dan laporan. Keur sawae keur sarjana hukum kacida pentingna buku karangan R. Susilo teh. Tah sakitu Lur wawanohan jeung naon anu disebut berita acara pemeriksaan atau proses verbal. Salam merdeka, salam independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.